Sampurasun, sumangga cares jakarana bagian anu salajengna, wilujeng ngabandung dukin kareksena. Wilujeng ngabandungan kasadayana. Channel Berkah Segara, channel asli dongeng Mang Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya ki Sunda di mana be ayana, utami nama kang ka para baraya mika cinta kana carita jakarana nu ayeuna bagian anu ka 88. Sakumaha anu kantos di Bandungan dinahan Canu Katunda bagian anu ka 88. Padaran Mang Dedi kasapi wanci jina mangsa medarkeun kaayaan alam pasosore di hiji mumunggang pasir. Utamina atuh medarkeun kaayaan si Juha, Oded atuh sareng sekelingnya kitu De Jupri, sareng Sena Tarung arek ngabegal kareta kuda teh alunya anu teu hasil kelakah manehna kalabur. Kumaha atuh para pemirsa, lajeng ngadandai cerita langkung paus nama, like, subscribe, komen sareng lonceng atau we heula nya sarta cenah mangdaraskeun cerita. Hatur nuhun lo kumaha rupi perhatosanana, mangga urang Bandungan deui caritana. Tonggeret atuh reang di sarada mapaesan keayaan alam sore harita khusus nama di mumunggang hiji pasir. Breh atuh aya lalaki opatan, horeng si mana horeng si Juha, Oded keling jeung si Jupri anu bisa diusir atau dielehkeun nyatana ku Nyi Mayang Katut jang jakarana teh. Malah harita teh geus terpi ka hiji mumunggang pasir. Si Juha harita nanya ke baturna lantaran manehna banget ngerasa heran. Keling, dasar kurang ajar keling. Musuh orang teh acan keneh modar teh si Kijul. Matak heran aing. Sakitu harita teh apan geus kabawa ngapung ku angin ciciptan si Abah alias guru urang tapi teh latih si jakarana goblok. Teu modar euy. Nah manehna teh boga ilmu naon atuh ya. Cek si Juha bari jeung neuteub ka si Keling bari jeung diselangku cengar sendir. Sabab ripu urut gelut tadi. Ngadenge atuh pananya kitu pok si Keling harita. Dewek oge teu ngarti Juha. Samala nu teu mata karti deui mah eta si anak si Abah si Mayang. Nah maka jeung aya di dieu deui teu kaharti kupikir teu kaontak ku akal. Nah kebeneran wae atawa kumaha nya. Naon si Oded? Reun bae lah da teu kudu dipikiran soal Nyi Mayang mah. Mending oge pikiran mah awak sorangan weling. Pan jelas urang teh keur ngalaman ripuh awak nyeri meni asa ringsek. Beteung lapar hayang nyatu jaba jauh ka lembur anggang ka desa. Rek neangan hakaneun kumaha dinu kieu tempatna. Cik kudu kumaha hari geus kieu yo.
Ngadengnya batur na ngomong gitu po kasi keling harita. Bener Ded. Awak dewek oge ripuh. Tapi nah orang terek ngajadog waji dia gitu nepi ka isu. Si keling ngareret di kasih Jupri anu keriuk nyarane berjengnya kelandadana anu karasa engap. Wayana we yo. Beting ayeuna nama orang ngaradap jadi dia we. Sugan isukan lamun geus rada jag-jag mah awak urang teh urang ngeureuyeuh deui we. Urang terus mantog we. Kasinang sarikeun bae. Can bebenangan oge. Sabab ieu kajadian kudu gancang-gancang dilaporkeun ka si Abah Johanya. Kuring ge satuju kana usul si laing Pri. Tapi kumaha atuh da si kasinang sari teh teu deukeut alias jauh teh dieu mah. Geus pasti bakal leuwih ti saminggu di jalanna oge. Komo bari jeung ayeuna mah apan urang teh keur ngalaman tatu deui ongkoh. Nu sakiri ripuh natang tuwe bakal bekeuli lalampahan di jalan teh meureun Pri. Aduh. Matak sabisa-bisa mah urang teh kudu ngubaran sorangan we. Matak isukan mah jalan teh urang kaleuweung. Ganggong si magonggong ngarah bisa bari jeung neangan dang daunan. Anu sakira bisa dijieun piubareun. Ayeuna mah mending oge geranyeun durukan we lah. Durukan. Nantara sakedeung deui oge bakal poek pasti loba reungit. Sah mencetan urang, lintut mencetan goblok seting nyocok meureun. Pikire ku si lain samah lamun aya mah aya bari jeung neangan sampo-sampo atuh atawa naon lah. Anu sakeda bisa didahar ngarah telapar teuing. Aduh. Si Jupri harita lungas leungis mareparentah ka baturna sangkan nyieun durukan cenah sabab kaayaan harita memang geus mimiti reupreupan alam teh. Nya atuh teu hararese sakabeh baturna atuh harita maksakeun we bari jeung kakarayapan oge gawe babarengan. Aya nu ngumpulkeun regang garing, aya nu neangan kadaharan, aya naon we anu bisa didahar asal teu lapar teuing cenah. Tekung selila durukan harita teh geus ngaguru sorana teh. Kaayaan di dinya caang teu poe teuing malagpeg jiga tadi. Kaayaan alam peuting di wewengkon eta kacida sepi jemplingna. Da puguh atuh jauh ka pilemburan. Sora-sora manuk anu ilahar sok disadapeuting harita kadenge jelas. Kayaning sora babence menikeun katarik tur deukeut. Malahan mah aya sora-sora nu gunggungan jangkrik geus puguh deui gaang jeung cari cangkas mah reang di sarada patembalan. Milu ngaramikeun kaayaan alam anu sepi jempling jeung tirisna beak karep. Estuding matakeun. Kaayaan alam kitu teh pikeun si Jupri jeung baturna mah teu matak jadi buah pikiran. Naon sababna? Sabab keur maranehna mah geus bari sabiasana. Da puguh hirupna beda jeung kahirupan zaman loba. Kasugri para wargi, urang jojo ringkesna mangsa alam. Panjangna alam peuting teu kacatur, urang kocapkeun isukna we isuk-isuk. Isukna harita kirawanci hanet moyan. Mata poe geus moncorong di belah wetan angin mahleut anu leutik ngahiliwir pating korosak pating keresek. Nebak kana dangdaunan anu pating arulang jiga nu ngagupayan. Ari si Jupri atuh jeung batur-baturna geus hararudang. Suku karasa rincug, awak nyeri jeung rariged sirah karasa lieur. Asa muter. Parandene kitu.
Maranehna terus aradindit maksakeun maneh ninggalkeun eta patempatan. Muru ka jalan satapak anu berasna teh kapiluweungan deui. Lila kulila mah atuh harita. Geus saminggu leuwih we si Jupri jeung baladna aya di perjalanan teh. Aya paribasa jauh teu burung cunduk anggang teu burung datang. Nya dina hiji poe panungtung nyatana poe Salasa. Maranehna geus nepi ka sisi lembur Sindang Sari. Nya terus atuh sapsup ka jero lembur beri jeung ngaleng hoeng. Kawan tu capek jeung beuteur meuni lalepet. Lantaran kurang sadahar kurang param. Kabeneran harita teh wanci pabubeurang. Jadi urang lembur loba anu can baralik di tempat pagaweanana. Ngan katempo ya barudak leutik keur arulin di buruan jeung aki-aki nu keur diuk dina golodog. Tapi oge deh urang teh kalembur duh. Tapi menitisan kieu jigana yeuh can baralik meureun mangkeluk teh yeuh meuni ka jempling kieu aya di aki-aki jeung peyuh. Cek si Oden ngomong kitu reg bari jeung eureun heula ngalengkahna. Terus atuh padona ret ka kenca aret ka katuhu nitenan kaayaan lembur Sindang Sari teh lati iseun meuni camewek cek kasar teh mah. Ngadenge omongan si Oden kitu celengkeug si Keling harita. Ya da beurang keneh atukeun bae lah sedagara tode gawe ngarahasiana loba jang urang. Ayo lah potong wakang ngabacot wae di jalan lila nepi. Aing teu kuat awak ripuh ya duh. Si Jupri harta gancang nempas karena omongan si Keling jeung si Oden. Sangkan buru-buru lempangna cenah ulah lebating omong. Da puguh ngalah ganjang nepi pajarkeun teh. Nya teu talangke bring dewe arindit. Limpangna rada digancangkeun sagancang-gancangna ge nu garing KBG. Nuru ka imahna bapakku anu diwade dijieun markas. Ayeuna mah geus jadi patempat di tempatan ku Bah Badrowi katut anak buahna. Tekung selila sarerea geus anjog kanu 7. Breh ditepas imah ka tempoes aya lalaki saurang anu keur diu ngabaheuhai bari jeung leungeunna nyekelan padudan. Ari panon maletet ngawaskeun kaburuan atuh barang aya sabara urang datang teh harta kene langsung ngoreat hudang bangun anu reuwas. Ai geume geuning sia geus datang nya bejigan nu lengos sia goblok. Itu cek eta laki tayalian iwati guruna alias Badrowi teh datang-datang teh langsung ngomong kitu. Samalah panonna anu geus beureum JR teh mencraung. Nitenan kana awak si Jupri jeung batuna katempona karotor jeung Rudin jeung ingkud-ingkudan deui da pugu atuh geus lila teu disalin-salin. Sadengkeun si Jupri menang pada nya kitu teh teu ngawalon. Terus asup lawe katepas sanggeus kitu mah brek da kabeh dari ukarepeun Bah Badrowi. Ai sia dijanyak gua aing goblok. Awen nu nemayan siang ngadadak jadi tarorik sia ge. Aduh abah. Alah. Jalain tarorik bah. Cik atuh. Ke heula atuh apan kuring oge. Sakabeh teh carape jeung menang cilaka. Si Jupri ngawalon kana pananya guruna. Aduh boga sifat tara sabaran teh. Nampo 4 murid anu bangun ripuh pisan keleuweuh Bah Badrowi ngageruan si Dodeng katut si Asdur. Nu harita keur kuprak-koprak we di dapur. Gagang. Asdur, bawa cai sia ka dieu ka dahanan ka hakanan. Yamun geus aya mah. Bro. Cek Badrowi. Harita kena oge ngageruan ti hareup meuni tarik sorana teh buru ka dapur. Nyatana kanu duaan sorana mau ditarik pisan kadenge ka tukang nyapuguh we atuh. Deta masih Asdur jeung si Dodeng jiga nu di seureud nyiruan we pating kurubung lantaran reuwas. Sarta terus atuh gura-giru duanana nyalampeurkeun ka tepas imah. Barang breh teh heueuh we didinya geus nyampak si Jupri jeung batur-baturna nu tiluan keur darariuk we teh selikna ngalungsar beungeutna kabeh parias.
Iya naon bah? Iya naon bah? Aya naon siya wayak. Nyata nyolo siya tete kadingit ku aing di. Aing sora aing kadingit ku siya. Biar aing ngagorowok nit na mawacay jeung kadaharan. Kadiyo. Ha? Mana cayina? Siya goblok. Ya tuh bada tekadenge bas. Soal kita nama dak kuring dua ante pada ke di dapurnya diakeun kadaharan pamenta abah. Sia montong alasan sia walak. Sok gancang ayeuna mah nyokot cai jeung caneut namun aya. Keur batur sia tah. Juga nya geus harayangeun nginum komo nyatu mah. Ya nya naon. Ek dia saya agikeun. Ya jig. Buru. Heula tuh. Leo si Asdur guragiru ka dapur. Deuk nyadiakeun anu dipenta ku guruna keur batur-baturna. Dituturkeun atuh si Asdur teh ku si Dodeng anu ngiclik we ti tukang. Sanggeus aya di dapur deur dua anak kaprak-kaprak nyadiakeun cai jeung caneutna. Kabeneran atuh boga goreng ulen menang menta bari jeung maksa tiba uka. Samalah ditambahan deh ku cau muli 2 sikat menikeun ka kararoneng da pugu asakna tangkal menang ngalati kebon bapa lebe. Nyata kungcila oge atuh geus sayagi sarta terus dibawa dikelek. Muru kata pas imah sor diasongkeun ka hareupeun si Jupri jeung baturna anu harita keur darariuh beri jeung calungar calangir sabab nyeri awakna teh karasa ripuh urut gelut cenah saminggu ka tukang. Nempo kitu mah nya puguh we si Jupri atuh jeung baturna aratoheun. Malah teh kudu dititah harta kene langsung gugap kana hakaneun jeung cai nu dieusi cai teh terus ergot-ergot pada nginum menikeun kating lalaki. Da puguh geus hanaang harayangeun nginum. Samalah terus kadawak atuh kana goreng ulen dicocolkeun atuh kana samar goang. Sakabehna menikeun karengong bangun anu lapar pisan kadawak kana cau. Terus dihuapkeun ti seukna hiji-hiji sakalina deui. Ari bah Wadrobi mah jeung si Asdur kitu di si Dodeng ngan ukur narempokeun we saurang oge eueuh anu ngomong. Tekung selila atuh sakabeh kadaharan sakilat beak meni bersih cekasar teh mah. Eueuh nu nyesa aya ge cangkangna nyesa teh. Sanggeus sakabehna ngarasa seubeuh kop atuh kana bako jeung daun kawung terus ngalinting juh terus haretna diseungeut. Terus arudud meni pating serebung jiga nu heueuh we padahal awak mah kabeh oge karasa nyeri keneh. Da ayeuna mah kacapena geus rada ngurangan meureun mata kitu ge. Samalah tanaga oge lumayan mimiti datang deui telung seteuing jiga tadi anyar datang. Di mana maraneh teh euy muni jiga anu canem marangih nyatu. Si Dodeng tumanya ka si Jupri jeung baturna anu tilu. Pok si Oden harita. Mane Dodeng lain jiga anu can manggih nyatu pugu geus sababaraha poe dewek sabatur-batur ke katalang sara. Boro-boro manggih nyatu samalah untung bisa balik ka dieu oge. Kitu cek si Oden ngawalonan ngawakilan batur-baturna ret ngareret ka si Dodeng jeung ka si Asdur anu keur mencrong jiga nu panasaran. Ari bah Wadrowi hareta teh ukur ngadadengekeun bari unggut-unggutan. Poropot atuh harita bah Wadrowi udud padudan meni paporopotan. Nah make jeung bisa kitu euy. Nah salira lunta maraneh teh manggih nyatu di warung di jalan. Cek si Dodeng harita. Nanya deui bari jeung rada kerangkrung. Lantaran cek pamikir manehna mah gampang lamun hayang dahar bae mah. Tinggal jajan we ka warung sok sanajan bari jeung tara maraya roge. Ngadenge kitu omongan ti si Dodeng pok harita si Oden.
lain awah warung goblok. Pugu keur apes kuring jeung batur-batur teh. Har, apes naon sia teh? Hah? Kunaon sia? Naon kalaman ku si laing? Ngadenge kitu si Asdur meuni kerung kitu deui Bah Badrowi. Pok si Oded harita. Rek upload Pugu dongeng kuring Mang sakabeh Dedi teh atuh. panggih jeung anu geus modar. Ahli warisna. Tapi hirup deui. Ulah asal upload. Mata clear kana hulu euy mikiranna ge. Itu cek si Oded bari jeung nyagap kana tarangna. Barang ngaditu marang ngadenge kitu Bah Badrowi harita jeung si Dodeng. Nya kitu deui si Asdur tiluanana silih reret. Jadi kumaha maksud omongan si Teh Oded? Singkah harti si Aing nyungur. Sok, geura omongkeun naon nu kajadian. Maksudna mangarah aing tiluan di dieu yo. Ngarti jeung saha atuh geus bae hirup deui ceuk sia teh. Ma nya ieu mangkluk geus modar hirup deui. Kieu eta teh Bah Heuh, anu geus kaalaman ku kuring sakabeh. naon? Sok dongengkeun. Barabat Channel atuh Berkah harita. Segara. Channel Menang asli panitah dongeng kitu Mang mah atuh Dedi. ti guruna si Oded harita ngadongengkeun naon rupa kajadian nu kaalaman ku maranehna opatan. Dina mangsa ngider neangan garongeun samalah nepikeun kangalaman kelut atuh jeung musuh-musuhna Jakarana anu teu disangka-sangka geuning bet hirup keneh. Malahan ayeuna mah nyimayang oge aya di tempat kajadian sakabehna didongengkeun ka Bah Badria. Ka Bah Badrowi nepikeun ka ungut-ungutan barang ngadenge kitu mah atuh puguh we Bah Badrowi teh meuli buria buncelik. Untunge padudan segede peureub orok teh aya dina bibirna kat henteu kateureuy ge. Da puguh manehna banget ngarasa heran. Jeung kacida we teu percayana kana sagarupa omongan anu diomongkeun ku si Oded bieu. Ceuk pikirna asa pamohalan, asa mustahil. Lamun musuhna anu katelah Jakarana make kudu hirup keneh. Ya, sia ngabohong sia welu. Anu bener sia Oded. Aing ngomong mentong sok ngabodor sia bisi eueuh nu seuri sia. Oge tambahna beus dicabo ku aing. Maknya sia nu modar hirup deui. Cuk Bah Badrowi nyantak bari jeung nolotot ka si Oded teh. Anu harita keur ngabuih ngomong teh meuni tarik mata kasawan sarerea anu araya jidinya. Nya puguh atuh si Oded geungan teu luncat ruas ngadenge kekecapan Bah Badrowi adi teu kadeuketan kitu mah meuni asip pating kurubung campur jeung reuwas. Abah, halo, meuni tarik-tarik yang rewacik atuh Bah. Teu kudu bari jeung ngagorowo rowas kuring teh Abah. Aduh dah sia. Ngabodor hareupeun aing malaku sia teh kutub sia. Da sia nya atuh ngomong teu becik nu ngalinur. Bida aku sia teh wawelek dengekeun. Aya nu geus modar make jeung hirup deui. Ulah ngabohong sia ka aing mesti ditampilin sia. Aduh Abah. Naon? Kuring mah teu ngabodor eta ngabodor teu ngabohong Bah. Teu ngalinur jeung teu heureuy. Sok we tanya ta si Jupri, si Keling jeung si Juha. Bira aku rek ngabobodok ka Abah salaku guru kuring. Bener Bah. Bener naon? Nya si Jakarana teh hirup keneh. Malahan mah bebarengan jeung putra Abah nyatana nyimayang. Katempo ku sadage Bah. Sumpah keken aing bener. Samalapan gelut oge jeung kuring sakabeh atukna. Sakabeh murid Abah teh eleh Bah. Malah ngalaman tatu untung ayeuna bisa balik deui ka dieu ge. Di jalan teh saminggu Abah. Guys. Nya anu diomongkeun ku batur sia Oded teh. Aing mah asa teu asup akal dewek badeuleu. Lamun heug si Jakaranya hirup keneh teh. Duh. Cegah harti. Abah, Hei, nah kalakah teu percaya wae geuningan didengekeun ku abdi mah Bah.
Ya. Naon siya Oded? Kaayong makijeng yang kateling. Pugo siya no teeling mah. Ano mo dari hirup doy pirako? Bahwa Drowi kekeh barijeng nyangka ngabohong. Panon anu JR berem teh melotot kasih Oded mung ada disebut juga anu teeling mah. Nyada abah na tu abah mah kelaka terus ngahulang we juga anu tok kutoun. Montong ngomong siya wawayak. Nyebut taun siya kaing. Doraka siya kaguruan ikitu masya Oded. Cep atuh si Oded hata jempe lantaran sieun ku guru nang ambek deui. Ay, Jupri, Juha, Pring. Yap. Kadenge ku siya. Nyaha bener si Oded anu bieu ngabuih ngomong teh. Yen si Jakadana hirup kene? Cek bahwa Drowi nanya kadu tilu muridna. Anu tita dijarampe wae ngabandungan guruna anu keur pacenta-centa jeung si Oded. Tisiri kena ngacung kabeh pok atuh harita si Jupri. Bener bah, Bener. bah. Nyaon anu punguh kitu teh Jupri. Sing bener sia ngomong. Nya eta mah bah bener. Musuh urang teh hirup deui. Jadi sagala rupa anu tadi geus dijelaskeun ku si Oded teh bener. Malah si jigana moal lila deui oge bakal datang ka dieu pikeun ngajorang ka urang abah. Lamun heueuh teh si Jakarana hirup kene. Pikiran sia bener Jupri ieu. Moal lila deui ieu. Musuh urang geus pasti bakal datang ka dieu pikeun ngayakeun balitungan. Yah, dumasyar kana haeta urang sakabeh kudu tatan-tatan euy. Pikeun yang hareupanana. Terus ayeuna urang kudu kumaha abah? Terus ayeuna urang kudu kumaha? Dengekeun sajuha. Ti mimiti isuk marane kabeh kudu ngider deui neangan si kuwu jeung kulawarganya. Naon sababna bah? Sabab geus lila pisan teu kanyahoan di mana ngajar dogna ta si wawalak. Dah, lamun geus kapanggih gancang bawa ka dieu. Kitu Bah Badrowi mereparentah ke anak buahna. Sangkan nareangan deui Pak Kuwu jeung kulawargana anu geus lila pisan eueuh beja-bejana acan. Samalah teu bisa manggihan tempat-tempat panyumputanana. Nya teuing di mana ayeuna-ayana. Ngadenge kitu pok si Juha harita nya. Ai pikeun kuring mah siap bae bah. Najan awak rincuk ngantong waka isuk atuh basing karunya we ka kuring. Sabab kuring opatan teh kudu ngajag-jageun heula awak. Lantaran ieu tatut kuring dina dada masih kene karasa nyeri can cager abah. Aduh, Meni ruas Ai abah. Kitu oge euy. Sok wae marane dibere waktu 3 poe lah. Pikeun reureuh. Perkara tatu sia gampang ku aing nu tatu di jero sakitu mah meh. Geun ke ku aing. Marane sakabeh oge rek diubaran. Naon sia teh Juha? Nuhun atuh abah ari kitu mah. Ai. Kumaha ari persoalan anak dewek si Mayang? Dina mangsa panghijeung sia. Ditanya ku sia atau kumaha ieu? Ditanya teu. Bah Wadrowi harita nanyakeun ngeunaan nu jadi anakna nyata nanya Mayang. Pok atuh si Juha harita. Ke ari maksud abah ditanya kumaha? Ai sia goblok tolol tongun. Ya aku sia ditanya atawa henteu? Sahana Si Mayangnya goblok. Nya naon maksudna anak aing make aya di tempat eta? Cok. Sia
Arapa aja. Ah, Nyaon. Sok juha terangkeun. bah, Naon? boro-boro bisa nanya, bah, barang datang oge anak abah teh langsung narajang tarung ngajak gelut, abah. Si Mayang ngajak gelut. Kamane? Nya, bah, da geuning Nyi Mayang mah duh geus jelas pisan, bah. Sok ngabelaan ku kamusuh urang geuning. Malah apan geus aya sababaraha kali pagawean kuring sakabeh gagal jeung gagal we ku alatan ayana Nyi Mayang, abah. Kurang ajar si becawek bangkarwana. Ayah, aing oge lieur puguh hulu yo. Nya, jegeng kiboga anak-anakan hisa SG kebenyang diurus tedek ngagugu kana kahayang koplok kolot. Sifatna teh bedegong teas gurat batu tapi kekeke. Nyaha aya hubungannya, onya. Naon teh, abah? Dengekeun sajuha. Naha aya hubunganna onya antara si Mayang jeung musuh urang khususna mah si Jakaranya. Lantaran lin sakali dua kali maneh teh di tempat nu sarua teh ning. Harita dengan gagentetan we dedeketan. Bah, jika nama bogoheun Sahanya? nya Nyi Mayang kamusuh urang, bah. Da puguh atuh lamun disidikeun mah Jakarana teh memang jangkung gede, tegep kasep. Jadi geus pasti loba awewe anu miharep ka manehna. Kasup anak abah. Nyaon saja galing nyungur teh jadi ngante si Mayang bogoheun ka Jakaranya. Cek bah Wadrowi ngomongna reda laun ayeuna bah dinya mah. Tumanya kasih keling bari panon muralang. Jika kamu suwe panon JR beureum. Bah, eta mah jigana mah nyabahnya jigana mah gitu. Cek pamikir kuring mah gitu. Nya teuing ari nya jeung teu nama da apal atuh. Ke. Ungal pangisia teh si Jakarana teh sok babarengan jeung anak aing. Aing moal satuju masing kumaha ge jeung moal suka lamun si anak dewek mika hayang ka lalaki nu jadi musuh satru bubuyutan dewek. Eueuh pikeun aing mah deuleu. Sakumaha kasep dayu podo sero. Lantaran si Jakaranya mah umurna oge moal lila moal. Isuk juga geto panih deui jeung aing pasti bakal modar. Moal bisa ditawar. Kitu cek bah Badrowi. Untuna lamun ayaan keneh masaware katrakat pasti kadenge. Bakat kunahan amarah meureun. Jagen, ayo. Yup, Ya, Boy isuk sia juan ini sia. Teangan si Mayang nepikeun ka kabangisnya terus gadag sia ku sia kadieu. Kumaha we aing mah tayang nyaho cara jeung tata caranya mah. Anu penting sia kudu mawa si Mayang kadieu. Daya kata siap. Syukuri sia. Jupri, juha. bi. Mane diberi waktu 2 poe atau 3 poe pikeun heureuh jeung batur-batur sia nu 2 tadi. Anu saterusna teangan si kuwu ku sia jeung baturna deui. Ya. Ojet. Paling. Alah, Nya sia nunutan atuh aing keur ngocoblak teh. le nunutan abah ieu nyerian lain da teu sare henteu. Mending sia ungut-ungutan. Ngut-ngutan teh mencetan ieu we da karasa nyeri. Oke dengekeun sia nya lingnya, ling. Hei. Hah, yo. Kade sia molor, aing keur disada ye. Paluruh anak siku anu harita dibawa ku musuh dewek satru bubuyutan dewek. Si Dirga, si kurang ajar, si Edan dan lain sebagainya. Dengekeun sia. Tapi teu kudu digareuwahkeun intip-intip heula we. Di mana ngajedogna? Ta si Dirga degar teh. Keun anu nyangkalakna mah bagian aing.
Sabab mo kuat tadi si aku du ngalawan si Dirga mah heuh. Cenah cak soal si Jakaranya keun bae ku aing oge rek ditungguan di dieu. Kumaha sakitu kaharti acawa siap-siap cap. Bah Wadrowi ngabagi tugas mereparentah ka sakabeh muridna. Sangkan maluruh anu jadi musuhna. Nya atuh teu harares si Jupri jeung anu sejena ampir meh bareng ngajawab ngarti cenah. Nya sanggeus kitu mah babadamian sakabehna dianggap rengse we. Jung atuh Bah Badrowi nangtung bari jeung rada rumangieum maklum tos sepuh. Terus atuh ngaleos muru ka kamarna. Ari si Jupri atuh jeung baturna narangtung kebat muru ka tukang, muru ka pancuran. Anu maksudna mah biasa we deuk bebersih heula cenah. Da puguh geus lila teu marandi jeung teu diganti baju. Jadi teu matak heran lamun sakabeh teh barau badot jeung caludih we. Can para pamirsa, ieu carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana insyaallah. Mangdedi baris maluruh bagian anu ka-10 dina bagian anu ka-80 kitu mah santelenya. Atur nuhun lo kana mangrupi perhatosanana jeung kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.